Ieu teh katalah teh tanjakan Haji Aman. Nah, habet dinamian tanjakan Haji Aman. Udah tahu lah saya tengah namaan. Jadi Kuring man tengah namian tanyakan Haji Aman ngan baturan batu nyebut peda merenan Abdi mun Aki gitu di dia. salaki di dieu nya Laki tos itu. lami. Meren gitu. Sama dia tanyakan hukum sudah Muhun, tingkat muhun. gitu. Walaupun mang hukum nangis pinah, anger we tanyakan hukum ngaranna teh gitu. Kita kesini untuk membuktikan apakah benar atau tidaknya mitos yang ada di daerah ini apa Lubeng Tiis ya, tanyakan ini apa tanyakan Haji Aman. Pokoknya kalau kalian penasaran silahkan kalian subscribe dulu, terus ini apa jangan di skip videonya biar kalian tahu bagaimana kisah sebenarnya dari tanjakan Kiaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam ini kita berada di tanjakan Aman ya, tepatnya di daerah Cikanyere di Leuweung Tiis. Banyak yang ini apa dari masyarakat yang meminta kita untuk mendatangi tempat ini. Kenapa? Karena yang pertama dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan itu sangat banyak sekali kejadian kecelakaan di bawah, tepatnya pas belokan. Nah di sana dari mulai kendaraan mobil ataupun motor itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat berbahaya, sehingga masyarakat di sini juga memberikan papan peringatan di atas tanjakan dari tanjakan Aman ini. Nah selain dari kecelakaan-kecelakaan tersebut itu banyak sekali kisah-kisah yang terdapat di tanjakan Aman ini, sehingga kita dengan tim ya dari Diamond itu bermaksud untuk mencari tahu apa yang terjadi, terus apa faktor, apakah dari faktor kelalaian manusia itu sendiri atau ada hal-hal yang lain yang membuat mereka menjadi mengalami kecelakaan ya, atau ada hal-hal mistis yang membuat kecelakaan itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita kesini untuk membuktikan apakah benar atau tidaknya mitos yang ada di daerah ini apa Leuweung Tiis ya, tanyakan ini apa tanyakan Haji Aman. Pokoknya kalau kalian penasaran silahkan kalian subscribe dulu, terus ini apa jangan di skip videonya biar kalian tahu bagaimana kisah sebenarnya dari tanjakan Kiaman ini. Oke, kita kedatangan tamu baru ya, ini Sela, dan tetap dengan manusia yang sangat misterius ya. Oke, semoga malam ini tidak terjadi apa-apa. Terima kasih, pokoknya jangan di skip ya. Kita cari tempat dulu yang lebih luas biar leluasa. Oke, terima kasih. Pokoknya jangan di skip videonya. Ya, banyak kejadian, banyak masyarakat yang melihat atau bercerita bahwa di tanjakan ini ada banyak penampakan di sini, di pohon ini ya. Pokoknya sering terjadi banyak penampakan yang menyebabkan kecelakaan katanya. Ya, masyarakat di sini sering bercerita kalau di tempat ini ya, tepatnya di pohon ini banyak sekali ya penampakan-penampakan. Bisa dilihat pohonnya kecil
tapi lumayan di sini aura mistisnya sangat terasa banget. Ya, menindaklanjuti yang tadi, kita berada di atas bukit dari dari Tanjakan Aman. Kita akan mencari informasi tentang hal-hal yang selalu terjadi, contohnya kecelakaan di Tanjakan Aman. Nah, kita akan berinteraksi langsung sama, ya konon di sana ada makhluk-makhluk astral di Tanjakan Aman ya. Coba kita akan memeditasi di sini. Oke, siap? Oke, siap ya. Oh, erek non. Aranjeun ngaganggu. Ya, hapunten saat acana bah. Sareng saha abah teh punten. Kaula eyang leuweung tiis. Ya, rupana kumaha bah? Punten saat acana bah. Wujud kaula mah bisa mancala putra mancala putri. Ya kan seueur kajadiannya dina Tanjakan Aman dina samingona eta dugi ka seueur nu geubis di dinya eta kalalayan jalmi atau aya anu lainna gitu bah eta. Eta mah faktor cilaka anjeunna. Ti Gusti teh anjeunna kudu cilaka dina poe eta. Jeung anjeunna kosong pikiranna. Tapi naha bah ngekot seueur pisan gitu kejadian-kejadian eta beruntun pisan. Nah teu aya anu sanesna gitu bilih anu ngaganggu atau kumaha. Aya di bangsa kaula anjeunna kosong pikiranna. Nuhun. Jadi lamun erek init-initan babacaan heula ngadoa menta ka Gusti. Nuhun. Sanes janten sanes abah hungkulnya anu didinya teh. Kaula mah tara ngaganggu ke kaum anjeun. Ya. Tapi karawas kaganggu henteu eta ku unggal dinten aya nu ngalangkung kayaknya atau kumaha. Matak disebut leuweung tiis ge paniisan zaman baheula. Zaman kaula. Jadi anu ti mana-mana paniisana di dinya. Matak disebut leuweung tiis. Ya, mohon. Nya dina seueur nu nyarioskeun eta ditanyakan teh aya hiji tangkalnya. Nah, laras di dinya atawa dina pengkolan gitu bada soalna seueur nyarioskeun oge dina pengkolan eta seungit cenah, aya seungit melati. Saencana. Mohon. Saencan pengkolana. Aya anu tiis pisan. Di luhur dihanap eta teh, Bang. Dihanap. Dihanap. Paminum na pengkolan di luhur caka tiang listrik eta saha? Cenah sok aya nu ngaganggu di sami. Sami ti bangsa kaula. Ngan lain kaula. Nya. Makhluk anu sejen. Nuhun. Eta ayeuna mah kan di leuweung tiis aya nu ngadamel bumi tah. Palihun kulona nyabahnya eta kumaha? Kaganggu henteu eta ku ayana bumi eta. Henteu, da dipake bener. Nuhun. Lamun dipake teu bener mah ku kaula diacak-acak lagi. Nya mun nya salami ieu mah sae we nya eta teh anu gaduhna teh. Sae. Nya alhamdulillah. Nya seueur gitu pertarosan anu ti kamari di hoyong terang gitu ku masyarakat Mekar Mukti cenah mah nya kasieunan bilih aya nu sanesna atawa naon anu menyebabkeun eta motor mobil kecelakaan. Lamun erek init-initan maca bismillah. Nya mohon mah. Sok naon deui?
salianti Abah eta aya nu jenis naon wae anu aya di dinya Bah. Anjeun hayang ningali. Ari ningal mah abi mah acan sangem nya Bahnya. Cuma hoyong ditaros hoyong diwartosan gitu naha orai atawa sejenis naon. Sejenis pocong. Eta calikna dina naon pocong Bah. Pastung turunan. Pasna Aya turunan. tangkal kanyere. Di dinya anjeun kudu hati-hati. Rada tolol eta mah. Nya. Sok nyingsiunan ka bangsa anjeun. Teu Oh. beunang dicarek. Nah, pernah oge cenah aya nu menakan ieu siga awewe cenah. Leres eta atawa nu sanes pinten deui. Aya eta. Nya. Bilih aya nu unek-unek Bah, bilih aya ka keheul ka atawa naon atawa papatah ka nu ngalalangkung. Di kaula Sok. mah cukup kok bismillah mun rek nit-nitan. Ulah kosong pikiran. Mohon. Lamun kosong pikiran bisa kagoda ku bangsa kaula. Iya. Eta bakal tiasa nyungkeun bantosan moal kaum kami gitu ka kaumna Abah ku kasalamatan ngajaga masyarakat nu ngalalangkung Di atau kaula mah teu bisa. Menta kanu nyiptakeun anjeun saha nya. lain ka kaula. Salah anjeun menta ka kaula mah. Nya mohon. Nya mohon Bah. Hapunten pisan Bah kaganggu kawagel ku aktivitasna ku sapopoena ieu masyarakat anu ngalalangkung panginten kadang teu aya pisan tata krama ti bangsa kami nya Bahnya. Hatur nuhun pisan ku informasina Bah. Mangga ayeuna mah hatur nuhun pisan. Kaula pamit pulang. Mohon Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan dulu ieu. Alhamdulillah. Ya, jadi ternyata kejadian-kejadian yang ada di Tanyakan Aman itu bukan semata-mata karena ada hal-hal yang lain, namun ternyata itu dikarenakan kelalaian kita juga sebagai manusia yang kadang kita lupa tanpa ada tata krama, tanpa ada memikirkan bahwa di lingkungan kita juga, di sekitar kita ada makhluk-makhluk lain, ya, makhluk yang lain yang astral yang tidak kita ketahui, dan kita tidak pernah kita tidak pernah menghormati keberadaan mereka. Jadi untuk yang melintas antara yang mau dari daerah Cijayana ke Mekar Mukti, nah ketika melewati Tanjakan Aman, coba kita lebih berhati-hati lagi, terus ya menggunakan tata krama kita. Intinya kecelakaan tersebut kebanyakan diakibatkan karena kelalaian kita sendiri. Nah, untuk yang tadi yang katanya ada di pohon, nah itu katanya ada yang mendiami, namanya pohon kanyere kalau tidak salah tadi. Nah di sana ada pocong. Nah terus untuk di sana juga banyak makhluk-makhluk yang lain juga, namun tidak terlalu mengganggu karena mereka juga sadar bahwa alam kita itu berbeda, namun kita harus tetap saling menghormati saja. Nah itu untuk malam ini ditanyakan Kiaman mungkin cukupkan sekian. Semoga informasi ini bisa menjadi wawasan dan juga pelajaran bagi kita semua.
Ya, saya dengan kru pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kieu ieu mah loba nu cilaka teh tanyakan teh pada umumnya orang jauh belum tahu situasi ieu tanyakan gitu da can terangeun da ai urang dieu mah jarang jeung deui jadi orang Bandung, tak contohnya dulu orang Bandung ke sini, bawa motornya tidak ada areman, mudun ti ditu teh nyerepet, we kan dia tanya, nya pasti, we cilaka ti gebrus, da mudun atuh, direm teu meunang, da teu aya reman teh ya, itu da aya nu aya rem nama, biasa-biasa aja, tidak ada apa-apa gitu. Kami Gitu. Ngan kendala, ieu jalan sakedik nama, kendala teh aya kendala, jadi mudun mengkol kitu jadi nyelemprung gitu loba nu tekor eta teh motor teh kendaraan teh gitu lalu ti dieu naikeun ka ditu deui naikeun ti dieu dianggapna teh ringan we pake gigi gede datang ka ditu teh nagog mobil teh sorolok mundur nepi ka bahe jelema 35 orang burulu teh gitu teh ane beas malah anu teh eling sagala eta teh jelema teh anu murag teh ai etanana teh eling lingkungan naon rek udang gejeret deui katinggang ku baturna rek udang gejeret deui ku baturna kitu. Kami baheulana ieu saat can dibangun sae kieu nuju Awon seueur nu cilaka sami. Jarang na teh kendaraan jarang bareto mah nya jeung dia anu nyorangna ge hati-hati pada goreng jalan apaan. Ari ayeuna kadang-kadang orang nunutan ti ditu nyelepengnya komo motorna teh nyemprung. Da alus lemes ban gitu. Gitu. Kami anu korban nu mautna ieu di dieu seueur atau ai nurutkeun informasi mah anu mautna teh tos 2 cenah. 2 cenah nurutkeun informasi tak ada akiman teu nyakseni gitu nepi ka maut nama. Mun aya nu luka nama aya nu biji sikipanonna sagala. Ngat salang sikipanonna teh teu aya. Aipek disulusuri teh namanya 3 bulan cenah diganti panonna teh ku keleci cenah. Berangkat 3 bulanna nyata kitu gubis dina motor ieu ku setang ka senul. Ngat selang deui we siki matana teh. Jadi hasil operasi tilu sasi teh lapur we. Cenah informasi mah dugi ka maot teh eta kurang kali cenah. Tapi duka kamari aya nu cilaka cenah di dieu di kana motor dit. Malah mah cenah ngrukumi eta. Iya itu orang anu leungit matana teh anu nubruk tembok ka dia. Jadi kata yang mawa motor cek anu mawa motor cek anu mawa motor teh eueuh reman titu teh bari ditumpakan teh ku opatan budak hiji dihareup di teundeuna teh anu mawana kadua katilu kaopat jeung nya eueuh reman nya motor berat mah nya turu-turu mudun jadi untuk kemudi eta teh langsung nyorok jekrek kayaknya tapi kan ngaceleng panonan ya di dieu teh abdi mah ti tahun 80 di dieu teh memeh tahun 2000 jalan juga loba keneh bagong baheula mah da kendaraan lagi eueuh keneh aki mah tos di dieu gitu malah ai sore jam 5 lalajo begu di ditu rayap tuh begu teh katelahna tanjakan aki teh karena aki tos suami di dieu sareng aki carita di dieu jadi katelah tanjakan ya gitu jigana meureun lain jigana teh bakalna teh batu teh kitu lah nepi we nelah tanjakan aki aman kami kieu